Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa atilakil aghar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil apar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli ngarwe Pak. Allahumma sholli ala nuril anwar. Allah, muga-muga ngawuhan rahmat kanu kagungan cahaya pirang-pirang cahaya. Wasiril asror kanu kagungan rahasia pirang-pirang rahasia. Watir yakil agyar anu ngagiring kana sakabeh persiapan. Wa miftahi babil yasar anu jadi kuncina lawang kagampangan. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar nyatana Gusti Abdi sadaya Kangjeng Nabi Muhammad anu dipilih wala alihil afhar jeung sakabeh sahabat Nabi nu terpilih anu suci tina migawena dosa jeung sakabeh keluarga Nabi anu suci tina migawena dosa wa ashabil ahyar jeung sakabeh sahabat Nabi anu terpilih adadani amilahi wa ibdoli kana sabing bilangan ti Allah jeung kana kautamaan ti Allah subhanahu wa ta'ala tah kitu eusina eta sholawat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, sama nih Marsoleh Pak. Mawa naon? Mawa sulu. Oh bener. Garapur bawa. Ngaran Marsoleh teh nya manehnya. Leres Pak. Iya Jang. Bapak di mana berwatas jam 2 tuh bisa ngeluarkan duit wayah nengenongnya enjing beges jadi Marsoleh kapaksa ngenong di Raden Suherli dur maghrib netepan maghrib dur isya netepan isya dur subuh mas sholat subuh barang subuh beres sholat eta Suherli babayar Pak beberes jeung Marsoleh tajang ieu ladang suluh ye teu nyaho Suherli ngutus anak buahna peuting teh mawa barang perhiasan inten berlian. Ieu barang perhiasan supaya aya dina halaman rumah tangga Marsoleh. Ieu maksud Suherli rek hianat anu disusun carana ku padirja. Marsoleh mah teungeuh Pak. Boga rasa alhamdulillah we ieu teh boga ladang suluh. Sapanjang jalan manehanana emut kanu geulis Siti Nurhayati. Parmios Pak Cigjak eta Marsoleh teh sapanjang jalan ngahariring we dedeh kunya kanu jadi pamajikan
dana tua qadil kikal badri ajmala fadhallat fuadi fi hawaki mulila. Itu bahasa Arab sunahkeun ulah. Duh neng geuning tengahna gelis nur bulan purnama jadi buang ati anami dedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar ngarwe eta mad soleh tanati wa qadil kikal badri ajmala fadhallat fuadi fil hawaki mulila. Duh neng geuning tengahna gelis lir bulan purnama jadi buang ati anami dedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar. Tah mad soleh teh Pak kulantaran pikiran teu boga beas nyimpang mad soleh teh ka pasar meser beas meser lauk 1/2 kilo jeung uyah jeung cabe kudu deuh nya pamajikan teu kudu ka pasar deui barang dongkap mad soleh ka bumina assalamualaikum waalaikumsalam Siti Nurhayati sopan ramah tamah kasalaki macium tangan Kang naon ye nu digemol beas neng meser lauk cenah akang tah geus lapar geulis beuteung coba geura nyangu mangga Kang teras eta beas tadi sangu saaya-aya we Siti Nurhayati teu kacaritakeun si mad soleh keur ngahareupan hau jeung Siti Nurhayati Suherli laporan ka kapolisian kumaha laporanana Suherli yen kuring teh kalengitan barang tina bangsa emas jeung berlian anu harga sakian puluh juta mun cara ayeuna maklum anu berwajib pada kewajiban kabeh polisi siap pada datang ka bumina Raden Suherli teras mariksa kaayaan ieu bumina Suherli ieu bangsa ti mana jalanna jeung naon anu dibuka apa panto apa jendela barang dipariksa kanyataan eueuh panto anu muka eueuh jendela anu muka teras polisi ngayakeun pemeriksaan anu salengkep-lengkepna Pak Suherli jendela ngunci kabeh panto nutup kabeh ieu teu kaharti bangsat lamun asup ka jero pasti kudu aya jalanna ayeuna sajabati kieu sugan maneh teh ngebogaan sema atawa beurangna aya saha jawab Suherli teu aya jalmi nu sanes sajabati tukang suluh nah Raksa Production saha ngaranna tukang suluh Mad Soleh Pak di mana daerahna
lemur anu desa anu. Oh siap barudak. Menurut penyelidikan polisi teu aya deui jelema sajabat tinggaran Mat Soleh anu akhirna ye si petugas ngalut kabeh ka imahna Mat Soleh. Mat Soleh mah keur ngiar we ngahareupan pamajikan banget ku sedih jeung ku bungah ku sebab boga beas. Danati wa qadilna kikal badri ajmala fadollat adipil hawaki mulolila duh neng gening tengana gelis wir bulan purnama jadi buah hati anami dedeh kabina-bina munta emut kana kodar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung kodar. Mat Soleh teh keur ngiar we sareng bojona nya barang geus asak eta sangu. Mat Soleh teh pahareup-hareup we sareng Nur Hayati. Kang sing cekap cenah dahar nuhun neng saya aya. Para hadirin banget ku sedih Mat Soleh sareng Nur Hayati kakarak 2-3 huap ngadaang sangu telami gerebeg polisi datang ngetrok panto ribut. Panto ya panto ya Allah cek Siti Nur Hayati saha buka panto cek Mat Soleh neng bukakeun jigana nu rek menta suluh deui. Oh da akang gerek kaleuweung deui barang dibuka eta panto ku Siti Nur Hayati pakaian dina sadayana. Aduh Gusti ieu teh aya naon Bapak aya naon ieu teh sisinarieun. Nur Hayati salaki maneh saha ngaranna? Mat Soleh Pak. Aya Mat Soleh aya naon Pak? Mangga dalahar. Oh ke dahar maneh ya Bapak kewajiban ya. Iya Mat Soleh teh sumuhun Pak. Aya naon? Maneh sore ngenong di mana? Di bumina Pak Suherli Pak. Bener. Mawa naon maneh? Nyandak suluh. Jam sabaraha maneh balik? Bada subuh Pak. Mat Soleh nyahok kejadian Suherli kehilangan barang teu aya deui sajabat ti maneh. Bapak laras taroge abdi manyare oge ku sebab nyanak suluh Pak ai kitu. Ayeuna Bapak rek ngayakeun pameriksaan di sakitar halaman rumah tangga anjeun. Mangga cek Nur Hayati da teu gaduh sangkaan kumaha-kumaha sapirakuna caroge abdi teh Pak da sakadar aya da dasar agama. Barang dipariksa Pak memang sengaja menang neunun anak buahna Suherli. Barang kapangih eta kaleng ma anu sae ari eusina teh aya bangsa berlian jeung uang emas. Nah cek polisi Mat Soleh 100 kali teu ngaku tah barang nu nyata aya. Ya Allah cek Siti Nur Hayati Bapak abdi mah teu terang kana atuh make wani-wani nyanak barang batur. Cek Mat Soleh teu pisan-pisan akang mah
Mat Soleh nek ngaku mau lanjut cek Mat Soleh Pak abdi mah henteu di mana atuh da teu terang pala hadirin maklum petugas digenyer Mat Soleh di tenggelan ieu hianatna manusia teh ka jalma ku ayeuna perbuatan Dirja jeung Suherli kita Mat Soleh nepi ka lebah ditajongeun ditenggelan ku polisi nu teu tanpa dosa Nurhayati gogol encengan dedeh teuing Gusti muga Gusti nang tayungan Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi Gusti Raksaat Production babasaan sanggup dina beuheung keneh Kang Oleh nasib nepi ka lebah dieu Gusti nu langkung uninge Gusti anu langkung waspada kana tingkah pola caroge abdi Gusti muga Gusti nyalametkeun diseret Mat Soleh kalayan dirante sang didoakeun ku abdi cek Mat Soleh nen nasib akang nepi ka lebah dieu akang teu rumasa dedeh teuing Gusti muga nang tayungan ngahampura dosa Nurhayati dibawa salaki maneh pala diri ieu Mat Soleh dihianat ku jalma manusia nu tentapan dosa tapi punten pala hadirin ieu riwayat bilih aya nu sanami da ieu mah Sudirya baheula Suherli baheula Nurhayati ge Nurhayati baheula bilih aya nu sangaran punten kasadayana eta Mat Soleh tadi seseret lajeng dibawa eta Mat Soleh eta ka kantor barang di kantor Mat Soleh dipariksa tetep teu ngaku tapi barang nyatana aya cek Suherli Pak leres barangna ieu bener barang anjeun sumuhun Pak Mat Soleh rek ngaku moal tetep Mat Soleh teu ngaku pala hadirin digenyer ku teteungeul Mat Soleh nepi ka bijil getih eta Mat Soleh teh ngabangingik nangis dina manahna teu oleh maca sholawat sajroning diteungeulan Mat Soleh eta manahna ngear bae maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar watir yaqin ajar wa miftahil babil yashar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-ahyar adadani amilahi wa ifdoli ngecelak Pak Cipanon bari jeung getih dedeh teuing eta Mat Soleh dihianat ku batur kaputusan Mat Soleh kumaha pala saderek 10 tahun kurang leuwih masuk penjara tinggal Siti Nurhayati berang peuting aneprok ngangis Gusti muga nyalametkeun kacaroge abdi Gusti muga masihan kasobaran asal wengi hudang Siti Nurhayati anu akhirna kumaha pala saderek teu lami datang Pak Dirja Nurhayati aya naon mang ka mana salaki maneh tah geuning kitu maneh teu ngadenge ka mamang teh keur mah si Mat Soleh teu bisa usaha teu bogaeun banda bangor deui
karasa ku maneh ayeuna kumaha atuh mah abi bingung kadatangan musibah teu oleh ditampi tapi Gusti muga nyalametkeun moal salamet salaki sia mah modar ya sulah diarep-arep si Mat Soleh Nur Hayati maring kawin sia ka Suherli sebeuh nyatu sia hayang naon eta Nur Hayati teh ngabangingik manahna teu kagoda dedeh bae maka salaki sanajan aya nu leuwih beunghar lantaran Siti Nur Hayati manahna soleh ngesto dedeh tetep ka salaki mang pan abdi mah kagungan bojo kagungan caroge pan mamangnya abdi teh kagungan caroge man soleh dalah dikumahakeun sanajan aya di penjara mah kumaha hukum rapa sia rapa kunaon supaya jatuh tolak si Mat Soleh sing nurut teh ka aing euy pala hadirin manusia nu hianat keur mah Mat Soleh disangsara pamajikanana dipaksa supaya ngayakeun rapa anu akhirna Siti Nur Hayati dugi kalabah rapa hukum anu nengtukeun jatuh tolak akhirna Siti Nur Hayati dipaksa rek dikawinkeun ka Suherli Siti Nur Hayati kekeh nolak oleh Suherli maksa kalayan dikokojoan atau disponsoran ku Mang Dirja manusia nu bahil anu hianat anu akhirna timbul pikiran Siti Nur Hayati geus kitu pitulung ti Allah kersa ditikah ku si Suherli ngan aya pamunut Siti Nur Hayati cek Siti Nur Hayati teu naon-naon Mang Dirja Kang Suherli abdi bade ditikah mangga ngan satu acana nikah abdi teh aya pamunut naon neng pamunut asal ulah hayang kapal udara we akang mah pamunut abdi teh kieu satu acana nikah harta kakayaan Kang Suherli supados di atas namakeun nami abdi Siti Nur Hayati upami kersa kitu mangga abdi bade ditikah oge tapi nu teu kersa kitu mah eta hapunten we cek Siti Nur Hayati cek Suherli enteng nih da akang keur pamajikan ayeuna leuwih alus maneh hayang atas nama sakabeh harta bana akang supaya nami anjeun teu naon-naon akang senang dunya akhirat iraha kudu dioperna ieu atas nama anjeun supaya balik nama anu akhirna pala saderek harta kakayaan Suherli anu sadayana kabeh atas nama Suherli dibalik nama jadi kakayaan Siti Nur Hayati barang beres dibalik nama ngaran Siti Nur Hayati anu akhirna ngajadikeun pertikahan anu akhirna barang beres nikah Siti Nur Hayati can kungsi bobo jeung Siti jeung Suherli hiji jalma nu gagah Siti Nur Hayati can kungsi bobo jeung ngaran Suherli geus kitu Siti Nur Hayati ngabogaan hate anu buas
kabur Siti Nurhayati mawa surat-surat kakayaan anu geus dioper ngaran Siti Nurhayati. Oh ya. Suherli bingung kaya hingga apa boro-boro sesenangan susukaan tak itu manusia nu jahat jeung nu hasud. Siti Nurhayati kabur mawa surat-surat anu geus dioper nama kangaran Siti Nurhayati anu asalna eta atas nama Suherli. Eta Siti Nurhayati teh kabur ka hiji kota, duit anu aya dibelikeun kana toko-toko. Siti Raksa Nurhayati Production. ngan henteu sabelah kota ngabogaan toko. Geus kitu pitulung ti Allah. Manusia nu hasud anu jahat teu deuk disalametkeun ku Allah. Sakedet netra harta kakayaanna hilang, syariatna dibawa ku Siti Nurhayati. Tinggal Suherli bingung berang kalawan peuting. Jadi mawa-mawa ieu Suherli ka Sudirja. Cek Suherli moal aya nepi kalebah jadi kieu lamun lain gara-gara Sudirja aing dikawinkeun ka ngalan Siti Nurhayati. Cek Suherli aing mek ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter. Sebabana aing beak Siti Nurhayati jelema teu bener dikawinkeun ka aing. Paladirin ieu bana Suherli anu geus jadi ngaran Siti Nurhayati, ku Siti Nurhayati dijual ka sudager anu beunghar. Eta duitna teh digonol ku Siti Nurhayati lempang ka hiji kota. Jadi beunghar Siti Nurhayati meuli toko ngan teu sabelah kota. Suherli kabungbulengan bingung teh hinggana. Anu akhirna kumaha ye Suherli? Kurang leuwih 10 poe buru-buru anu rek ngeusi kana eta imah. Aduh, Suherli bingung. Pak, aya naon ieu teh? Hei, kula meuli gedong sakian gedong. Tanahna sakian ratus ribu meter. Kaya suratna kapunyaan Siti Nurhayati. Suherli geus teu bisa ngomong. Elit. Waduh, cilaka ieu. Cek Suherli, Pak, nyuhunkeun tempo sim kuring 10 poe. Nek ngayakeun persiapan heula ieu kuring kumaha carana? Oh boleh. Lebih dari 10 hari kamu masuk penjara. Tidak boleh. Paladirin Suherli bingung. Tempo 10 poe geus teu meunang ngeusi. Cek Suherli, dirja tungguan di aing. Aing nek ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter. Lamun lain gara-gara sia aing moal nepi ka kieu. Suherli datang ka imah Sudirja ngarayu ka Sudirja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, maya. Keterangan Sudirja kaayaan kejadian Suherli. Damang cenah